mitra sadaya dikaraos waktu manyereleknya para mitra hiji tanda urang betah hidup di dunia itu para wargi ada mugi-mugi kabetah urang bisa meridho Allah amin ya rabbal alamin. Dongeng nujuduna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS aina nincak bagian ke-78 nya sababaraha dindeula katongpernakeun ieu dongengnya para mitra sadaya mangga nyangakeun bae Bang Jaya ngaturkeun nuhun atuh ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Sakedik ageungna mulangkeun paninengan ka jaman baheula para mitra waktu keur leutik keneh cenah kitu nya. Mangga atuh emut ka para sepuh harita ngariung jeung para sepuh para mitra dina ngeuning ngariung ngadangukeun dongeng margi baheula mah radio oge barang mewah para mitra. Radio oge barang mewah. Kitunya radio oge baheula ke zaman Bang Jaya baheula dipajeng para mitra radio oge dipajeng baheula kitu. Aya pajeg radio gitunya. Atuh mangga atuh. Dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-78 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ke-78. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui atuh Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi dongeng nu judulna gara-gara harta tiasa nyugemakeun. Mangga urang lajengkeun deui. Cep Hardi sateu acana mungkur teh masih haneula artos salamar anu 50 ribuan digolerkeun dina meja hareupeun eulis Wiwin. Kitu deui Mang Ode dibere 10.000 sarua jeung Salim 10.000 sewang. Mending ngarepotkeun pisan Aden ngangge maparin artos sagala atuh ceuk Mang Oden can wani narima nya kitu keneh eulis Wiwin. Teu ngarepotkeun Mang hatur lumayan we pepeurieun ageng mah teu aya waler Cep Hardi bari ngalirik ka eulis Wiwin. Unyuk nuhun atuh Aden ditampi ku Mang mugi-mugi kagentosan deui langkung ti sakieu. Mung nya kitu mugi Aden ulah kirang-kirang ngahapunten kalayan ulah ngaraos kapok. Wireh nemean ka dieu teh meuni teu dihormat pisan ku Mang sareng ku ieu punulur. Sawios Mang tong jantan emutan enjing pagetoge tangtos abdi ka dieu. Mangga atuh Mang unyuk permios. Assalamualaikum. Waler Cep Hardi sateu acana lungsur teh. Sasalaman heula ka Mang Ode jeung ka eulis Wiwin kitu deui Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temal Mang Ode jerut Cep Hardi lungsur dituturkeun ku sadut teras angkat. Nanging teu kebat mulih ka Cilacap sotenan bade sinang heula nepangan Ibu Ramana. Sanggeus Cep Hardi jeung sadut areueuh. Teu lila Salim pamitan sabab geus burit ampir manjing ka wanci magrib. Geus eueuh sasaha Mamang Ode pokna tur ngaita teh ngamangkeun. Tungtung nama keur Mang teh jadi seuri. Seuri koneng lis. Asa dina dongeng atawa asa dina sandiwara tina kasemahan kujang adut jeung ku anak urut dunungan eulis samalah asa lucu we. Ari panjenengan Mang manurek ditepungkeun jodoh kujang Salim teh ka eulis. Sugan teh nya we kapilanceukna jang Salim. Si horeng nu boga tujuan ti anggana mah anak urut dunungan eulis nyaeta Den Hardi. Paingan tadi jang adut nyaritana teu tatag si horeng manehna ngarasa bingung sabab eulis leuwih ti heula dipikahayang ku Den Hardi. Bari teu disangka-sangka jang adut ka dieuna teh jeung Den Hardi. Nyaan lucu lalakon teh lis, mudah-mudahan we ieu lalakon sing ngajadikeun hikmah. Kalawan bisa nembus kaperihan, bisa nebus kaperihan jeung kaprihatinan eulis. Anu ka tukang-tukang. Da ceuk tadi oge nu pesta teu lekasan.
ongko di dunya mah papasangan lis. Awewe jeung lalaki, berang jeung peuting, hujan jeung halodo, poek jeung caang, bumi jeung langit aya bagja aya cilaka, aya untung aya rugi. Da ayeuna mang rek tumanya ka eulis. Keun lah. Tadi nyebutkeun menta tempo handapna 3 poe, luhurna 5 poe ka Den Hardi. Ngan keur emang menta jawaban ayeuna eta kira-kirana eulis suka turek narima dipikukum ku Den Hardi. Cing mang menta jawaban nu cinek da mang mah moal rek ngeukehan atawa moal rek maksa eulis kudu daek dipiharep ku Den Hardi. Lamun rek narima tur suka syukur, teu narima tur teu suka teu naon-naon. Suka jawab ku suka, teu suka jawab ku teu suka. Tapi ulah disaneurkeun keneh dumeh dibere duit ku Den Hardi. Lamun tema eulis ngarasa berat rek nyebutkeunana teu suka, ulah ngarasa kahalangan dumeh dibere duit. Kitu deui dina sukana oge ulah dumeh geus dibere duit 50.000. Da eta mah mere duit ka eulis sakitu teh lain tanda kapercayaan, lain tanda panyangcang. Bari eulis mah teu menta geus puguh ari mang mah. Moal luas barang penta sanajan dina teu bogana oge, komo kitu jeung anu anyar pinangi. Ceuk Mang Oded rada panjang lebar nu akhirna mah nanya kana raga katineng jeung pamadegan eulis Wiwin. Upami sae disangemkeun mah nalika abdi di Ibu Ramana oge. Abdi teh kasebat janten lanyang mah. Anjeunna teh keukeuh we palai miharep ka abdi. Atuh sama-sama lih mah sering masihan artos kangge jajan ka abdi teh. Malah kantos manggaleuhkeun acu. Kitu deui abdi dina batin mah ridho bade dipiharep ku anjeunna. Nanging ku Ibu Ramana bade direremokeun kanu sanes nyaeta kajenengan Neng Deda. Tadi oge anjeunna nyaurkeun aya rintangan. Nanging anjeunna teu kaleresan, teu kersaeun bade direremokeun ku Ibu Ramana teh. Keukeuh we palai ka abdi bae. Kumargi inggis janten pisaureun boh ti istrina nu dimikahoyong ka Den Hardi. Boh ti Ibu Ramana atuh abdi teh nyuhunkeun liren kalawan wawartos bade wangsul kasarakan. Kantenan ari numutkeun kana kanyaahna mah ku abdi ge parantos karaos emang. Mung nya kitu sang abdi teh sieun janten pisaureun. Atuh tadi waktos atuh abdi ditaros ku emang payuneun anjeunna abdi nyuhunkeun waktos antawis 2-3 dinten. Bade ngemut heula teh sayaktosna mangaraos bingung. Ditampi kumaha sok inggis Ibu Ramana teu ngarujukan. Ari teu ditampi kumaha keneh sok inggis anjeunna kaganggu emutanana. Tah kitu ari kedah-kedah teuing disangemkeun mah. Mang janten abdi teh ngaraos bingung teu mangih tungtung. Pokona mah sanes teu suka, sanes nampik pangasih. Ceuk eulis Wiwin ngajelaskeun eusi batin. Ngarasa bingung pikeun mere kaputusan ka Cep Hardi. Pokona mah sieuna kudu jadi Ibu Ramana Cep Hardi. Eta eulis suka kitu ka Den Hardi. Mang Oded nanya deui bari teu leupas paneuteupna. Ari suka mah suka mang, mung sangem abdi ge inggis Ibu Ramana teu ngarujukan. Yeuh eulis. Lamun eulis bener-bener tibareto suka rek dipiharep ku Den Hardi, bari geus kanyahoan tur karasa dina kanyaahna. Entong make asa kahalangan ku inung bapana. Entong ngarasa sieun jadi piomongeun da eta mah kahayang manehanana. Kasuka manehanana miharep ka diri eulis. Lamun kitu eulis nu mamaksa hayang dipiharep ku Den Hardi atawa nyogrog-nyogrogkeun diri kakara boga rasa kitu. Eta mah tanggung jawab manehna tur kahayang manehna miharep ka diri eulis. Da ngeunah teu ngeunahna ge enteng beratna moal karasa ku diri batur atawa ku kolotna. Ceuk Mang oge lamun kitu eulis sorangan nu hahayangan dipiharep ku Den Hardi. Kakara boga rasa kitu kieu. Ari kahayang lalaki bari eulis suka mah tong make jeung jadi pikiran.
Tapi kitu ge pomanya caritaan mang ulah dianggap mamaksa yen eulis kudu daek dipiharep atawa dikawin ku Den Hardi. Kamari ieu waktu eulis keur di ditu keneh inung bapana Den Hardi teu ngarujukan anakna miharep ka eulis. Tapi ku ayeuna mah saha nu nyaho inung bapana Den Hardi ridoeun boga minantu ka eulis. Ta ongkohan asa piraku we. Inung bapana Den Hardi henteu nyaho atawa teu ngarti onaman mah kana bab jodoh teu bisa ditangtukeun ku manusia. Ceuk tadi ge manusia ukur ngabogaan kahayang jeung cita-cita atawa boga rencana. Laksana jeung henteu nama. Hasil jeung henteu nama kumaha dikersakeun ku Nu Maha Kawasa. Nyatana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saha manusana nu bisa ngalalangkungan kana kakawasaan jeung kana kawenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moal aya bangsa naon oge. Ongkohan sakabeh manusia ti masrik nepi ka magrib gumelarna ka alam dunya keur saning saha cing. Cenah eta asalna ti inung bapa. Eta mah saukur sababiahna bae dari nu ngagumelarkeun mah tetep mantena. Entong boroning kasebut manusia sadalah uteuk tongo walang taga roh godong-godongan. Saha nu nyiptakeunana? Oge dina gumelarna ka ieu alam dunya moal sapapanjangna. Pasti bakal dipunut deui mulih ka jati mulang ka asal. Kasebut lahirna atawa jasadna maut. Lantaran katerangan ge nyebutkeun kullu nafsin dha'iqatul maut. Taki tulis ceuk mang mah tong loba nu dipikiran deui. Mang nyarita kitu sotenan. Lain geus embung kacicingan ku eulis, lain geus haroream kacicingan ku eulis. Tapi karunya ka eulis sangkan aya nu ngurus tur aya nu tanggung jawab. Aya nu ngapi ngajaring berang jeung peutik. Komo kitu eulis ngora keneh tur keur memejeuna loba kahayang loba pangaresep. Sajabati kitu geus teu boga tuturkeuneun kasebut baraya atawa dulur. Saorana awewe nu boga salaki mah saeutik gedena ge. Aya nu ngurus, aya nu tanggung jawab. Puguh lamun ngingetkeun kana kabebasan mah bebas teu boga salaki, masing rek ka mana ge moal aya nu ngarintangan, moal aya nu nyarek. Tapi kudu inget yen manusia nu masih keneh kumelip di kolong langit kumelendang di alam dunya. Henteu ngancik we cicing dina hiji harkat jeung darajat. Teu anger we jag-jag waringkas tapi sawaktu-waktu bakal aya parobahanana. Lain di jiwa awewe bae dalah di jiwa lalaki atawa di bangsanon oge pasti bakal manggih parobahan. Ceuk Mang Oded para mitra tandes tur panjang lebar nyaritana ka eulis wiwit. Insyaallah Mang tangtos di mana Den Hardi ka dieu. Abdi bade masihan waleran ka anjeunna. Temal eulis wiwin ngan sakitu sabab asa kapegat ku sora azan magrib. Atuh Mang Oded harita gancang kacai rek abdas eulis wiwin ngahurungkeun lampu gantung kalawan nutupkeun kamar jandela. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Cag ngadadarkeun perkara eulis wiwin nu tas kadatangan ku Cep Hardi nu walahu alam bakal kajodokeun henteuna ka Cep Hardi. Sabab ceuk tadi oge perkara jodoh pati bagja jeung cilaka teu bisa ditangtukeun atawa dipastikeun ku manusia. Malikan kana perkara Cep Hardi jeung badegana nu satia tayalian nu katelah Ahmad alias Sadu. Atawa si Toed geus tepi kanu dituju nyata ka bumi ibu ramana Cep Hardi. Kalaca Cep Hardi jeung Mang Sadut ungah kalawan Cep Hardi uluk salam bari ngetrok-ngetrok panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang dua kali Cep Hardi uluk salamna. Kamederan ramana nu jenengan Bapa Miharja. Tos di jamban abdas berai panto dibuka. Atu Cep Hardi mayuna naros kalayan sungkem kanu janten rama. Pada Mang pokna bari nyium kana panangan Bapa Wiharja. Har geuning Hardi. Cager. Waya kumaha di ditu? Nyos tiro rompok makin tentabu genep Pak. Oh geuning
Nanging ini jam 6 isuk-isuk meningkat karada pigeus magrib. Beres sinang heula ka sederekna ieu Mang Adut pa, dupi ibu kumaha damang pa? Cager keur kacai heula. Ke ari ieu teh lain Adut alias si Toen teh kitu. Saur Pamiharja bari nunjuk ka Sadut. Atuh Sadut ngaheheh pokna bari heureuy. Hihi, alah ewoy Syumun abdi teh pun Adut teh bintoen teh sundan. Aduh. Damang Bapak, cek Sadut tuluy sasalaman. Berkah hari awak mah sehat, Dut. Kantong nu gering teh, Dut. Cek barayani Ki Kartama cenah, Dut. Keur kanker kantong kering, Dut. Aish. Bapak muni ewoy aduh. Ke bapak rek ka masjid heula nya tah geuning ibuna datang har. Saur Pamiharja kaleresan ibuna Cep Hardi. Nu jenengan Ibu Komala Norojo tos di Jamban. Geuning eta Hardi ka dieu, nah meni burit-burit teuing atuh har. Muhun Bu wires sinang heula ieu ka wargina Mang Adut. Kumaha damang Bu? Baler Cep Hardi terasa salaman. Mung panangan ibuna ditutupan heula ku tungtung anuk jalaran tos abdas bilih bata. Cager ari Adut teh kitu ieu teh. Syumun panginten damang ibu. Temal Adut bari ngahehe. Bari sasalaman. Cager kumari Adut. Aduh, rada cekap we manyawi syumun. Temal Sadut. Ka ibu rek salat heula nya. Mangga Bu, kada abdi bade ka jaman heula. Waler Cep Hardi teras kapengker bade abdas malah Sadut ge nuturkeun. Tos di Jamban teras angkat ka masjid jeung Sadut kabeneran ka Karakomat. Punten maksana angkat ka masjid jeung Sadut kabeneran ka Karakomat. Peutingna sabada rengse nartepan Isa tur Cep Hardi jeung Sadut tos taruang. Teras ngariung sareng Ibu Ramana di patengahan. Ari Bapa Miharja mah mayunan cai kopi jalaran tos biasa ngaleueut cai kopi. Sadinten teh 3 kali. Aduh miseur pisan ya. Nyari surat nu ti ibu katarima har. Saur Ibu Komala naroskeun serat katampi Bung 2 dinten Bu. Baler Cep Hardi. Nyaeta ibu nyuratan teh perlu nama ngabejakeun perkara wiwin geus eueuh digawe di dieu kalawan geus balik ka sarakanana. Saur Ibu Komala nyarioskeun perkara eulis wiwin. Eta anjeunna liren ngadamel klien mulih ka sarakana teh hoyong anjeunna nah dilirenkeun ku ibu. Teu ngeureunkeun ibu mah hayang manehna we menta eureun. Hayang balik ka sarakanana. Atuh ibu teh teu bisa nyarek teu bisa ngahalangan da geus niatna. Panginten ibu repot temenane teh rencang Bu. Nyari puh teuing henteu sabab teu loba uruseun ukur duaan jeung si apa. Ngan riweuhna mah lamun init-initan eueuh nu tunggu imah. Samodel aya uleman pangaosan atawa aya kapentingan sejena. Kitu deui lamun diparengkeun galingging panas tiris. Teu bisa nangeur cai-cai acan apana ge. Nu karayah koroyo ka dapur. Nyiar deui pibatureun teu meunang bae sabab ayeuna mah loba awewe ieu babakuna mah nu ngarorat keneh teh ngiluna ka TKW cenah ka pulo kaluar pulo. Heueuh ka mana ka Malaysia ka Brunei jeung ka Arab cenah bejana teh. Muhun Bu. Muhunnya kunaon atunya eta wiwin teh ngangge mulih ka sarakanana nya Bu. Padahal tos we tetep di dieu da mulih ka sarakanana oge teu kagungan uruseun. Ibu Ramana kapan tos teu araya. Saur Cep Hardi rupi nu manghanjakalkeun. Padahal anjeunna tos tepang sareng eulis wiwin tur teu sabara jauh ti dinya. Atuh Bapa Miharja nyaeta Ramana Cep Hardi nembe sasauran. Harita para wargi sadaya Bapa Miharja cumarios. Teu kunanaon eta mah geus kahayang manehna we kitu. Lamun kangen teh mah kangen kalemah cai sorangan meureun. Aya paribasa kuya mampeng kaleuwi atawa kebo mulih pakandangan. Danya kitu ku apa ge karasa sanajan di kota manggih kahirupan atawa kasenangan oge. Ari kasarakan atawa kalemah cai mah tadi mah. Nya kalemah cai nu tadi sok inget bae. Saur Pamiharja atuh Ibu Komala sasauran bari neuteu. Ayeuna kumaha Ari Hardi? Kumaha naon Bu? Nya nanyakeun kumaha teh naha rek kitu bae lelengohan bae hartina mah moal boga pamajikan.
sedang sasama Hardi geus karurenan boh lalaki boh awewe sama geus aya nu baroga anak. Ari kahayang ibu mah ye buru-buru we pokona mah buru-buru ayeuna teh boga pamajikan mengpeng ibu jeung apa araya keneh tur jarak-jag keneh saja batik kitu ngarah Hardi boga nu ngawulaan ngurus dahareun ngurus pakeunana pakaianana sakalinya kalieun kata rajang galingging panas tiris aya nu ngarancetankeun aya nu mangubarankeun sadanya ayeuna boga batur oge da moal sarua jeung pamajikan nyajang adut saur ibu Komala parawargi keukeuh miwarang enggal kagungan garwa kaputrana. Aduh yaktos ibu moal sami antawis abdi sareng muhun ieu istrina Kang Aden mah abdi mah dampaleungeuna ge karadak upami diangge ngurutan sampean teh mah batan karaos kalah namihan nyeri di urutan ku abdi mah meni asak di paru deui tema sadut teu boleh ngahehe. Abdi ge sanes teu acan aya maksad atanapi moal gaduh istri mung kedah kasaha atuh Bu. Dari dapon istri bae mah teu aya hartosna. Komo kanu saukur resep ngaluis wae. Bari jeung pepelesiran. Panginten hasil abdi didamel teh seep we diangge ngurus rarai sareng pelesiran Bu. Saur Cep Hardi saolah-olah nyungkalkeun kana pangemut ibuna. Nah tetep kapalai ibuna janten putrana teh kagungan istrina Kaneng Dedah. Eta mah kumaha pikiran jeung kasuka Hardi masih ngrek kasaha-kasaha oge pokona mah keur kolot mah. Menta kanu bener bager ahlak kalakuanana tur daek ngalakonan kana ibadah. Lain ibu fanatik nu mesok ngalakonan ibadah lain. Ngan kitu we kuduna ari ngakukeun beragama mah tur agama Islam. Waler ibu Komala ku ayeuna mah teu nuduhkeun kedah kasaha-kasahana Cep Hardi bade kagungan bojo. Manawi apa atuh bilih aya gambaran kedah kasaha abdi gaduh istri teh Pak. Cep Hardi naros kanu janten ramana. Tur inti sari nama sami sapertos naroskeun kanu janten ibuna. Keur apa ge teu jauh tina caritaan si ibu. Nu hartina mah keur apa oge moal rek nuduh-nuduh kasih dadap kasih waru. Eta mah kumaha niatna jeung kumaha Hardi. Waler bapa miharja sami sareng garwana. Tanuhun upami saur ibu sareng apa kitu mah kumaha kahoyong sareng ngakasuka abdi. Tangtos abdi bade milarian pi istrieun bari nu dipikapalai ku ibu. Anu laku lampah naleres sareng kersa ngalakonan ibadah. Insyaallah di mana abdi tos mendak pi istrieun nu cop kana emutan bade dibantun ka dieu. Malik cita-cita abdi mah di mana tos kenging pijodoeun teh moal dilami-lami hoyong teras wae nganikah. Cep Hardi nyarita, atuh para mitra malah mah manahna ngaraos binga. Kalayan boga maksad bade nepungkeun eulis wiwin kanu jadi kolotna. Kituna teh Cep Hardi bari noel kana tetepokan sadut. Atuh sadut meuni saranga serenge taksiran geus kaharti ku ayana. Cep Hardi noel teh samalah harita sadut make jeung dehem sagala bari rada ngabalieur. Cenah tuluy malik deui. Nya mending oge kitu we atuh ari geus aya pilihan hate nu gancang geura kawin. Dingkengke oge teu boga tungguaneun pokona mah padu salamet we tur sing awet jodona. Sabab lalaki boga pamajikan awewe boga salaki. Lain rek dipake tama lumayan atawa keur saharitaeun tapi keur sapapanjangna satungtung paranjang kene umur. Ulah boga pamajikan atawa mun awewe boga salaki ukur 2-3 bulan geus pipisahan deui. Kahamur-hamur duit da kawin teh teu cukup ku 10-20 ribu. Pasti aya kana ratusna ribu kadangkala nu mewah memake beak 10 juta. Ari heug teh lalaki rabina teu lila pasti we rugi gede. Anas kolot ngawinkeun menjadi anak totomplokan. Ari heug teh teu awet ukur bubulanan. Geus pokona mah heueuh geus anggeusan. Jeung ceuk adut teh mah terus naon geuning cenah teh. Tras cumun eta we, cumun. Lirenjrek nong sunagan. Tanya gitulah mah kumajang adut we.
Bapak miharja rupi nuraos gumujeng ngagakak atuh sadut ge ngaheheui kalawan para mitra Bapak miharja saurna naros ka sadut. Ari jang adut iraha. Iraha naon Bapak sung? Nya iraha boga batur sakanang. Cuh, abdi mah moal bade mayunan komanan bilih di piwarang push up. Kewe di mana komandan parantos jrek nong namanya abdi sung. Kaduh nu ewoy sung kitu. Hahaha, aya deui we basa ewoy. Naon ewoy teh jang adut? Sumun ewoy teh nu boncenang herang manawi. Hahaha, geus rupa-rupa teh. Pamiharja bari babara katakan. Komo aya batur tukang heureuy mah atuh amanah meuni asa kalandep. Meuni kalandep geus atuh gerang ngarasok ka ditu har. Rek lila di dieuna. Ibu Komala nanya. Moal bu enjing bade wangsul deui bade nyubu supados dongkap ka ditu teh enjing keneh sakantenan bae moro didamel. Waler Cep Hardi teras lebet ka kamar kitu deui sadut ngampi. Ka kamar urut dieusian ku Eulis Wiwin. Teu lami Bapa miharja sareng Ibu Komala sabada mareuman listrik di patengahan lebet ka kamar kalayan teu lami teras karulem. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kocapkeun enjingna sabada netepan subuh Cep Hardi jeung sadut tos marulih ka Cilacap. Di piwarang rada siang oge ku kersana ku kersara mana teu kersaeun jalaran Cep Hardi bade teras ngadamel sabab harita poe Senin. Gancangna ieu carita 10 poe ti sabada Cep Hardi nepangan Eulis Wiwin. Teras nepangan ibu ramana Cep Hardi angkat deui ka Bandung bari nepangan Eulis Wiwin. Nu masih keneh nganyerek di Mang Oded. Margi harita Cep Hardi cuti 2 minggu atuh aya waktos laluasa kalawan sadut. Bade gana ge teu tingalin. Nu teu kacaturkeun di perjalananana Cep Hardi jeung sadut tos dugi kanu dituju. Kabeneran Mang Oded nyampak aya henteu namangan sabab capek keneh kamarina tas ngiriman anakna ka Cioray. Da puguh Mang Oded keur niis ditepas rentang-rentang keneh ge Cep Hardi jeung sadut datang teh. Meuni curing hak gancang ngorejat nangtung ari Eulis Wiwin harita keur dicai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, haturan Aden. Tabu sabaraha ti ditu Aden? Cek Mang Oded bari ngajak sasalaman. Mios ti rompok mah teu betujuh Mang kumaha daramang sadayana. Waler Cep Hardi bari patarema dampaleungeun kitu deui sadut sasalama. Pangesto dina waktos ieu mah Aden mangga linggih-linggih. Temal Mang Oded bus ka jero. Lupi Eulis angkat ka mana Mang? Cep Hardi naroskeun Eulis Wiwin bari calik dina kawarsi. Waktosna seep.